أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Tadi sia naik mah bisa, turun teu bisa. Masyaallah, ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung. Kabayan, sia lain tas ngising, ngisang tiris. Tiris, bau. Tetep embung. Goblok sia. Ayo kana sia gimana sia teu ngisang embung tiris. Geus tinggalkeun kumitohana eta kebel nyana teh ngojay set. Kabayan, sia keur naon? Keur ngojay silem. Atuh ngisang we embung tiris. Tolong deh coba. Ai silem daet aing ngisang embung, cak kena tiris. Teh eta kabayan bloblon. Tah, di urang teh aya tokoh kabayan eta. Di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nyaho wali nyolain. Nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus. Eta bae naon gara gatu mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu. Emang naon nyeun tihang jeung imah. Aya kadaek sia kabayan cek mitohan. Kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek cenah teh kabaya tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah ide nyana datang mending dijieun halu cek nyana teh halu atau dibagusan ku nyana halu teh geus tere potong geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jak nyana cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nyana isi naon mendingan pake nyeuhil bae dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu bae cenah keur nyeuhil gitu anak datang kan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok gitu badena jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan. Alhamdulillah. Mana kauntungan sia? Alhamdulillah. Abah duit sabaraha duit karena mereka kula. Pan aing mereka sia 30 juta. Alhamdulillah, Bah. Ai 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Turang hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, teu minantu kos kitu tah. Udah jadi tekan kabayan puar eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikasirieun bae kabayan Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi rukun ku hari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deh niatna laila likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peting nu ngaran peting ti grup datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peting niat jadi Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu acak-acakan emangnya nama biasa ge ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam
imam nangel ya babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyan mah surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya kada wani imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana itu kunaon masalah kos kitu we ribut. Itu masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadana bulan Ramadanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan naon eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji mah tu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fiil tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kudrasuna pasabna soma patadzir soma mudab godim do pun ku dijalamatna kaza an huruf jet ada imah jul ku dijalamatna kaza ada yang mudab padi mudab pun ku dijalamatna kaza padi mudab ramadhani kudam baru mudab pun ku dijalamatna ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aya nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak ge rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dipermasalahkeun ka kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawaitu soma godin ana deui baris Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pokoknya make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak eta ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah kieu teu lok daek salahkeun goblok jadi bae jadi ngala wudu, tas ngala wudu aturan ngadoa, maca doa maca Allahumma ja'alna tawabin. Gimana niat jadi bae. Keur dahar jadi.
Jadi bae tak keur kumaha penting-penting bae kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi bae nya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa geus cek ngana ieu urang bebeklan neng bebeklan sakumaha deuk ka mana bebeklan atuh geus biasa inget jana pas dia keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu penting niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah teu jadi kudu unggal peuting di mana dalilna eta Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh fajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana. Nomor kahiji niat, nomor kadua tarku muftirin. Ninggalkeun nu ngabatalkeun, ngajauhan nu ngabatalkeun, ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun. Zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling kumaha mun poho mah teu batal puasa Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho yana dahar bak eta dahar ku nikmat teuing beak 3 piring masyaallah aju jengkolna beak 1 kilo mal aju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini
Jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sareng kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng eta teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa. Enggak, berarti aya uzurnya nanti. Naon uzurnya teh diberi duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, masyaallah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeung. Beres cak pemajikan kamar ini bulan Ramadan Masya Allah jahil ini kunan tengah mejan poho pugu lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunan teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun cak kira teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isuk poho deui masalah cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua hiji niat kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa ti tadahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sadengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep panjana berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jana cokot ke calangap gayem jadi lamun masih kena ngagayem nanti di titama, lamun teh digayem sia ku aing sia, ayo gayem. Tah nyana teu make gayem, calangap. Ayo, bisa terusan. Aju ngagayem sorangan. Da bisa menta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalna. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy. Geus dikeu ge. Beusi sia teu percaya ka luhur. Tuh, jija bener tama pestol horeng. Sugar aing pestolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Aya naon ngaranna? Pelorna tuh nya aya 12 kali. Emang sabaraha eusina. Atuh teh nyaho urang mah jatilok make pe. Kira-kira 12 lewat ya tuh pokoknya kayak gitu belah tembak siap wae ayo eta lamun langsungnya nomorosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun nanaseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet. Jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa. Lamun cek nya teh goyang sia, teh goyang. Mun digoyangkeun tak kieu set karak. Lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Atuh teh beres teh bagus kitu mah. Ngaranna ngarasakeun nyanana teh. Ieu dipaksa mah kos kitu teu batal. Tur ulah bodo ma'zur. Bodoh ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar.
pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang gitu misalna. Orang dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nya ngawuduk isu-isu. Atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk, tapi ai ngopi mah meunang. Nya ngopi bae. Koh. Engko lagi, saya udah malap atuh. Iya. Lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini bulan Ramadan. Ya, enggak boleh juga makan. Enggak boleh juga makan, wuduk enggak boleh, kupat enggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singgo bro, brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di puasa nya teh asup Islam, can kang sungkung sing ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodoh ma'dzur. Dihampura. Nah, dengan gitu, Pak. Zaid. Sia isu-isu kopi. Emang kurang gitu. Teu meunang. Sia di sugan aing meunang. Emang sia buat alat tali. Tuh aing bapak aing haji, ma aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Padahal sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi loba aja ustad ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakitu nama geus, pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh. Kumaha nyana bae, ngan ieu mah kiai teh ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuarinya na teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nya nama lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun bae ka tukang ka bool LGBT ya. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nah naonannya? Atuh da naonan. Segala asupan kayu segala naon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas nomor katiluna poso imun nu puasana jadi rukun nu puasana aya nu puasa teh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir namun abidna kumaha
Ieu shaumu syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae. Yat'amu sittina miskina. Mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada, nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana. Inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah. Teu diawali ku nginum ku dahar. Langsung jima baik di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma entek sing ada ta bulan puasa mah. Lamun endek tipe ting 4 kali 5 kali los. Tuh masalah penting mah. Tipe ting mah masa beurang mah ulah. Beurang masih ada. Lamun aya jelema beurang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po. Tadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima. Nah, rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacat diperdekakeun. Wowo cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 leter. Ieu inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu. Mencek urang cilaka. Cek Kangjeng Nabi mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Oh, cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh pugu ieu nu sabulan jebol. Tuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan kana teh. Mal buat aya teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin samiskina saleter jadi 60 leter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan itu mah toboga cek jalan teh kudu 60 mah. Cici beka Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu tah. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu tiwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siagas kabeh. Aya ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah ieu jadi hukum artina ta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah diurang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat. Ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Teh kos gitulah
namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masya Allah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak, nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut dorak. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitrihi di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qadana wajib engke imsak harita. Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nya ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna. Nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar. Zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa. Tuh. Nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqa lail fabana khilaf. Jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya dahar begitu dahar beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun we ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini ya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu ieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun puah kakemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh mantes sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim nya tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan adzan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftara zananul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan
kebenaran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia dasar ta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah ye aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh banceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun imahna deui wah gua da asa-asak ye wot laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan gue nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Iholil pohon habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari cerik diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cenah nyana maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sial aja sih cenah aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa udah semua orang tahu nggak orang lo udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya aing mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum lagi ngan syaratna teu meunang menta yai menta putuh ya batal kos kitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteri we betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dieu zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa
boga santri. Masya Allah, tak uang mentak besi urang manggil lauk si hadet. Putuh eta. Iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun, kakana umur 16 tahun, ararisin cek nyana. Bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah, orang ka Mekah bae, ka Mekah nyilip, maksudna nyilip. Nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah. Maksudnya dagang lo biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan ada ya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos kana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duana tok. Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah nu mantap beusi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mudah keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana sok ngaji seribu yang moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri lampu letik ban aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini diareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh bantu mah atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tah mah kosi batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye takut gitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ganyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nyalumpat di dinya kene potong Masya Allah eta jana kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok
di pondok aya pocong. Di gang teh apaan pondok teh gang gitu tah aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal kapagi bejengnya rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula. Jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan. Jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nuleunyana lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja ku kula digitueun teh bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondok teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Sudah. Kareng pocong bener. Atuh kula ka dinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos gitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain lalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya. Lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalimah halaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada nya. Wajib qada. Tanda geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ya tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun ende puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun ende puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ende kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu saum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head saruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas saruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal
cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biikmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering teu terlalu parah tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nya ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib kodok nya wajib fidyah kodok wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik ka tulungan naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, saya tinggalkan kumitohana, itu kebel, nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay, silem, tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mangesna eta bae non gara-gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon luar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabaya tuar ku nya we bre diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya
halu atuh dibagusan ku nyana halu tah geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jak nyana cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nyana isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu kieu bajeuna keur nyeuhil mitohan datang tuan bayan mana tiang teh ya tiang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah aing 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah turang hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan puan eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun me kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu baik lamun tadina puasa nanya teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraha teh coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae yeuh bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ialah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa
nu tadi dicaritakeun encannya waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat tea mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babali teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantap kolot baheula mah babari teng bari ngalamun we kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus we rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan eueuh derajatan doang eueuh derajat tapi akur bae ye sok Rebo tuh
Rebo, Kemis. Cokot hiji. Jumat. Berarti tas Jumat. Sabtu, Minggu. Cokot Senin. Berarti naon? Selasa, Rebo. Cokot hiji. Kemis. Berarti naon? Jumat, Sabtu. Oh, terus Minggu. Cokot hiji. Senin. Cokot hiji Senin. Jadi berarti poe Senin. Anu bisa balik, nu teu bisa disetrap. Asana ingin setrap kabeh ya, aing kewalahan mere dahar. Eta keur carita. Sanajan Masehi ge bisa kos gitu. Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi. Kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan. 3 jalan, ieu mah ngan sajalan. Lamun Masehi mah aya 3 jalan. Moal talar kudu ditulis. Matalar kayak kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok hehehe almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona blow on terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyaho derajatnya teu kudu make sulam teu kudu make derajatna make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh bae atah geus kitu aing panas dikitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak eta mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup keneh mal disebutkeun. Tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup keneh hirup. Mal disebut kok ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set ya kudeuleu ku sia irabo sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun tak abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tak ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah puyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seuk di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus saya Rebo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun tek poe anu nen eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cenah kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji di
dihitung doang dihitung kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma ayumsika anil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in saifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu menang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayumsika an jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa masya Allah karim masya Allah ayumsika an jami'al dhaih nahan tina sakabeh anggotana mata ceuli irung sungut leungeun suku al muharramat wal madahi wal zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk pas buahan hapa gacung ketika diala nu boga na teh geus kieu bae adaw kunaon cak pamajikan garacung modal tanaga gacung kak geus bae kak ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi ka manakeun tuh kebo ketika kebokeun jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah lah cugna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit
araraya di jero hate geus mamata geus maceli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakulluha yubtilu shauma thariqah ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cak Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah, langsung wa adat di baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran ke aing puasa cak yana teh. Ja puasa ieu ke diitung kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku nyana lawang puasa. Terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini jayatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi kaluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal kaluar bae ngobrol ngomongkeun batur kaluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sih ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasana urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lau min qiyamihi ila sahr loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh be komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud
Allah karim. Mentak cek Kangjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya. Sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi, hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li. Puasa manu aing. Ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui. Puasa manu aing. Berarti lamun sia takabur lain aing deui. Puasa manu aing. Awas, inna shauma li. Asaumu li, inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajiz bihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuning geus. Pokona di imah TV begedean. Kapan goblok eta? Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masyaallah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sakali hebat teh. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Rubaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan anu moal. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Rubaiatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Rubaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Rubaiatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Rubaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar
kayak datang ka imah talarnya bacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang moal dibaca ka nya moal mah doa teu kira-kira saja tadi mah ditalar aja kieu mah wah cenah ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep we jak nya lah hayang lah jak nya. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ileng ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah emang kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya nama jarijin. Jariji sama aing. Saku bahan teh kebocor aing. Wara ta doa ya Allah. Sakitu bae abdi bah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik. Wa imsakus sirran mahabbati musyahadati ghairillah taala. Ejeng nahan sir tina musyahadah, tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Bisi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah komong nabiyin, komong mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kangjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing zaman Musa. Los yang sia. Cak Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah-tanah, kendaraan, yang berbagai-bagai.
logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jangsia, kabeh jangsia. Tetapi wa ana sirru, cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun, horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al-insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru. Geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang. Iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa, abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamang istimur salin jeung nabiin aya para aulia Allah. Urang minimal engkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju, ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan. Khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake ka inget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha
dijadikan bendu walaupun ayah segerintil dua gerintil nu bendu tetap sibuk terbendu tur ngahampura nu jelas orang silih hampura ke orang silih doa ke mudah-mudahan orang sarua aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo jadi orang puasa 30 poe jadi tahun gitu ngaranna Senin Salasa pokok bis satu minggu bingsan Salasa rebo lebaran haul biasa abah tanggal 9 lamun urang rebo lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa eta nyawalan rebo malam Kemis eta haul abah insyaallah.